Aya kulawarga anu miskin, kaayaan anak ngontrak, pada melancar ogena teh buruh tani biasa. Istrina mah ngurus anak we dikontrakan, sedengkeun tatangan mah pagawe wungkul. Imahna gedong sigrong hade dangong matak bengong anu noong, mobil mewah, tapi ieu mah da puguh serba pas-pasan. Cek si bapanana teh ibu batur mah sagala aya, imah boga sagala kapeser, aksesorisna gara raya. Ari urang mah kieu we saaya-aya, panyicingan masih ngontrak, boro-boro jang meser bumi, aya kanggo mayar kontrakan oge geus alhamdulillah. Hampura ibu, bapak can bisa maparin leuwih, can bisa ngabagjakeun ka ibu jeung ka barudak. Kumaha tah saur istrina teu kenging nyarios kitu bapak. Pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat pangeran anu mana deui anu ku urang dibohongkeun teh. Batur mah masih seueur anu cicingna di kolong jamatan, gular galer di sisi rel, boro-boro mikir hayang boga imah, hayang ngontrak jiga urang ge teu kabiayaan, geus bisa ngiuhan dina kolong jamatan ge geus untung batur mah. Ari urang alhamdulillah bapak, salama ieu teu kirang nikmat Allah. Da anu kurang jeung kurang wae mah tah nafsu urang anu hayang leuwihna. Matak urang masih ku melenang di alam dunia ge berarti urang teh masih dicukupan ku Allah. Tapi kan ibu urang mah masih keneh ngontrak, can boga imah jiga batur. Cek istrina wios bapak, justru ku kaayaan urang jiga kieu hiji urang teh teu aya sombongkeuneun, teu aya pamerkeuneun. Dan naon atuh anu dipamerkeunan ge nya? Salamet urang teh tina dosa sombong jeung pamer bapak. Dua, teu mere kesempatan batur jadi iri ka urang, nyalametkeun batur tina dosa iri dengkina. Tilu, bana urang mah moal dipikah hayang ku maling bapak, da moal aya kerteg bangsat oge maling ka kontrakan urang mah. Dan naon atuh paling ngeunan ge nya? Piring aya tilu, sendok aya tilu, bangsat asup ka kontrakan urang mah paling ge karunyaeun. Bisa-bisa nuna sumangan ta bangsat. Anu kaopat teu tanggal ngurusna bapak, ngepel oge sakali ngagibengkeun kan beres. Beberes barang sakali ngibringkeun ge beres. Anu kalimana insyaallah bakal ringan hisabna upami urang tiasa syukur jeung sabarna.